Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sampurasun. Sengruning puji sinareng syukur kasanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Ku rahmat sareng karuniana urang sadaya tiasa riung mumpulung dina ieu kasempetan. Teu hilap shalawat miwah salam mugia salawasna kasanggakeun ka junjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka para sahabatna, dugi ka urang sadaya salaku umatna. Amin. Sateuacan simkuring ngahatur nuhunkeun ka panata acara anu parantos masihan waktos. Dina ieu kasempetan simkuring bade ngadugikeun biantara anu jajarna akibat robahna iklim. Hadirin anu dipikaw hormat, robahna iklim mangrupakeun parobahan kaayaan cuaca dina jangka panjang sapertos suhu anu beuki panas, hujan anu teu puguh waktosna, sarta usum anu robah-robah. Hal ieu kalolobaanna disababkeun ku kalakuan manusia anu kirang kasadaran diri. Robahna iklim teh ngaganggu aktivitas manusia jeung kasehatan. Nah bisa ngaganggu karena musim anu teu nentu bisa panas, hujan, ceudem jeung robah-robah. Kumargi oge bisa nyerang kasehatan karena iklim anu robah-robah jeung imun awak nu teu kuat. Robahna iklim oge bisa kajadian karena manusia anu teu sadar karusak alam jeung teu ngajaga lingkungan dampakna jadi ka alam. Sabab ti kitu, dinten ayeuna urang kedah ngajaga alam jiga ngajaga diri sorangan. Urang tiasa ngamimitian tina hal-hal leutik sapertos micer runtah tina tempatna, ngajaga kabersihan lingkungan, sareng melak tatangkalan supaya lingkungan tetap asri sareng sehat. Cindekna, urang sadaya kedah langkung paduli kanu lingkungan sangkan kahirupan urang kaharep tiasa ngalangkung hade. Hayu urang babarengan ngajaga bumi sareng alam pikeun generasi anu bakal datang. Rupina sakitu anu tiasa simkuring haturkeun hapunten bilih aya basa anu kirang mareunah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.